wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Afid li minal amri wa tamassyik alaya wa ahyil ma'tabi wa ta'ifamas ala wajhni min 'adwi wa zalim bihaqqi samai asma'i samawat amma ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna Allah alayhi sadaqallah. Anu kami hatur kalayan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tersana ais pangampi ieu wewengkon dikawit RT dugi ka RW na aya teh RW na aya mana RT ngajong aya RT aya aing nanya RT mau jawabna umat. RT aya mana teh? Kenapa? Karena saya memanggil RT karena derajat RT itu paling termulia di hadapan Allah. Kita coba rangkaikan satu persatu. Kedudukan yang paling pertama adalah nomor 1. Yang kedua RW. Betul? Pertama itu R, kedua R, ketiga kepala, keempat camat belekok, kadus we. Kadus cenah aing om itu disebut kadus. Nu kalima bupati, kagenep gubernur sarua eta teh. Wah, aing mah mung eleksi eueuh. Kota wali kota jeung kabupaten teh sarua. Tas gubernur presiden nomor sabaraha presiden nomor nah sudah belakang ya dengekeun pokona mah tong riweuh urang mah tong bilupu politikan blekok keun bae matakan akibat gara-gara tina politik jeung tetangga jadi teu wawuh keun bae tong mikiran politik tong mikiran presiden saha Coy Dukti isen Cikopi Kaki 3 Susu Edan sudah naik kuku mulen balik kiri. Padahal mah tong kagok hiji deui we tu Coca-Cola Sprite oh ada imam diri siapa itu dah bang kituan. Kenapa saya katakan bahwa RT paling tertinggi derajatnya? Pertama, ketika ada sesuatu hal, yang pertama merasakan kasih sayang, yang pertama merasakan sakitnya siapa? R. Aya nu pasea datang ka saha? Aya anu mabok datang ka saha? Aya nu gara-gara BLT teu meunang datang ka saha? Paes ya RT. Betul. Ngapikeun ka aya nu kasurupan ge deungingan datang ka RT ngabeja? Aya anu hamil datang ka saha? RT. Lain dia lamun
hamil ku RT aing karekeun urang dieu ngahamilan ku RT nggak RT atuh aing mau jadi asisten moal yang jadi RT betul. Inilah hakikatnya seorang RT. Maka RT mengurusi bisa jadah tapi ke haram. Hidup RT. Hidup. Oh. Ketika ada apa-apa, apakah presiden yang pertama kali tahu? Tidak. Terus ya belakok. RT udah kekesak. Aya BLT nepikeun ka tetangga jeung tetanggana teu kabagean. RT eta cek tetangga nu sabelah teh nah RT sia teu kabila-bila teuing sia RT. Ampun RT teh kan niat dikau sama diriku RT. RT betul. Makanya RT itu tempatnya dicaci dimaki, bukannya ada yang disanjung. Mata cicing teh ku aing disanjung ayeuna teh. Betul. Pak RT itu luar biasa. RT mah benar memberikan data otentik dengan yang jelas. Pan anggar rugus modar ayo dibere deui. Cek RT teh ingat dia begitu. Dia cuma kasih rewe, kena tuh. Tanya we kasih rewe, cok si ate. Nah, saya RT menjarakan orang. Betul. Tetapi ketika RT membawa, mengajak kemaslahatan dan keberkahan, cek si RT, hei tetangga, wahai warga masyarakat yang tercinta, si RT kebiantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat kampung Gohalbak Sikeheta. Aing aprak-aprak kasih neng Google teu balik. Aing dibawa ka ditu heula ka luhur. Oh, kenapa itu teh? Kabalik kabang blekok kabalik kabang balik kembang. Biasa we tuh meni monyong. Udah lama biasa we men. Well. Oh, enggak rela sudah. Udah tukang TikTok. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Gusti cek si RT teh datang ke masjid Bus ke Gorowo di masjid Miftahul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai warga masyarakat kampung Cinong. Oh, aja serangannya tuh juga. Gimana? Biasa aja, biasa weh. Kalem, kalem bro. Oke, ayah gering udah gitu. Aja udah naon. Udah gak masuk. Tadi atuh. Hanot bakso ceminin. Ayo si Aing, hah? Saya tukang bakso aja Aing. Alah tuh Aing hampura si Aing. Alah untuk maksud tuh, entah nyalo Aing manto. Oh sing agak darajatnya cemininnya. Oh ku caro kira sing solehnya cemininnya. Amin ya. Nah usah dah. Oh eta teh ceis nya
Tati. Ayo ulang ieu mah di loba pisan. Orang Sunda mah uus. Uus. Aan. Asep. Jaja. Ayo gusti mah ngaran tapi keun bae da eta teh kanyang jadi inung bah. Cek si RT teh balikan deui ka si RT. Cek si RT teh ho ku PD teh ngagorowok di Masjid Miftahul Huda ho. Oh bener. Ya warga masyarakat yang aku amat sangat cintai sama diriku, I love you. Pokoknya tidak ada yang sangat aku cintai hanyalah warga kampung. Gohang. Goha. Goha Lebak berarti itu ayam guha. Oh ayam bener. Oh bener ayam pinter. Lain Japati lah kok. Oh ayam juga Japati wae aja nanti. Jika ada majikan dia sampai keprokan gitu. Lain kan aja nanti. Amin. Cek si RT balikan deui. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana hayu urang sami-sami, urang rawe-rawe lantas malang-malang putu, urang babarengan, urang beberes solokan ku sabab usum hujan bisik madat, bisik asup ka imah sewangsan. Najis ya RT. Ngajedog da. Cari cinta di imah. Palapahku RT diajak maslahat mencari keberkahan, tetapi kenapa malah diam duduk? Ali palapah PLT deka bagian ngajolok RT. Nah, ali bagian diajak beberes kampung halaman mapan malah kang ngajolok. Pura-pura teh hampura uing aya acara. Teh hampura kusababiana da ieu teh heueuh kumaha lain teu hayang urang teh nya RT dedeuh teuing RT uing teh lain teu nya ka RT ku gorowokan teh kan kusabab uing teh aya keperyogian ka kota hampura teh cek RT teh mangga nyanggakeun dawuh timbalan nyanggakeun sadaya-daya wios atuh salira pilih aya keperyogian maceu bari jeung hatena cek si RT teh ngacapruk. Lah si bapak ngok sia ari palebah ku aing diajak ki mah teu hayang ai palebah BLT aing beak dicarekan ku sia akak. Maka derajat RT itu paling mulia. Kenapa? Saya tadi katakan bahwa RT itu adalah orang yang tahu kebutuhan, kesusahan warga masyarakat itu sendiri. Sesudah itu baru si RT datang ke si RW. RW seberapa itu? 25. Jadi 2 jeung 5 teh jadi 7. Nurul. Ai nurul teh cahaya. Hah? Caleg. Ah, jika caleg. Ai 2 jeung 7 sabaraha? 7 jeung 5 jeung 2. Nah, jika caleg. Terus we ngomongkeun nurul. Naon teh aja? Nurul Huda. Miftahul Huda belakang. Ngaji jika nurul, ai nurul saha? Oh caleg. Aku nggak tahu, soalnya aku belum pernah ketemu. Yang mana aku mau tahu? Ketika cinta itu datang dari hati, karena kita telah menatap wajahnya. Ya ini selain. Two and 11 that is life. Arti peduli. Bapak RW 10 anu pusing kuring dipika hormat kalian dimuliakan Allah, amin. Bapak kadusna aya dos? Tah kade siapa lagi kadusta? Kadus di dia mah amanah, masih nggak diuing di situ.
bantuan deh. Oh, dia mah kadusa ge amanah. Haji kan mengewa itu betul. Amanah jadi aman aman. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ya anu di jero mah kangaron sareuri deh. Ya Allah. Yang amat saya hormati sekaligus Allah muliakan pimpinan ieu Masjid Jami Miftahul Huda Kersana Al Mukarram teu apal ngaranna. Pokokna mah nu penting mah pengurus Miftahul Huda kabeh diangkat darajatna kalaya dihapunten segala kalepatanana. Amin. Para kesepuhan, para alim ulama wa zuama anu aya di wewengkon ieu kusim kuring didoakeun mudah-mudahan sadayana ieu guru-guru urang sadaya anu hempak berbayang sadia patepatan sing diangkat darajatna ku Allah. Amin. Paos yuswana. Amin. Sehat lahir sinareng batina. Amin. Ya Rabbal amin. Oke teka kantung teka hilap anu kusim kuring amat dihormati kalaya dipika cinta kumaha kawasakulan bagja nu teu aya pingah amar wata sudah pingah ka giri-giri amboy bagja nu teu aya papadana sipring teungin pingin diajak bisa datang ka ieu patempatan kalian biasa silaturahim. Mudah-mudahan ya cemimi ceha ceilos cehai Allah sauluan. Ganti doaku ya Allah. Bagja heueuh. Jujur Pak ieu teh bari jeung rada ngahulang heueuh. Naon sababna sim kuring rada ngahulang? Lapar. Oh bener. Lain datang teh tidak hadir euy teh karegen naon? Kalepon ya. Oh, kari sepuing mau di jerona teh ada muncak teh. Hah? Lain ocok. Warna-warni teh geuning barulet jerona teh. Telepon. Nah, seperti cici kana odadi. Anu kieu nih, sia. Lain suranil. Masa? Ketos. Iya, hai. Hai, nu biru lalu di kedo. Kalau ada oh kalau boleh teh. Oh, hai. Oh, pangarsa. Kesepuhan gimana? Uing teh karege am hiji. Oh, eta geus kebelah ngan eta urang teh. Nah, uing karege am hiji tis. Jadi ai karekon ieu nuang kieu tiis-tiis teuing. Ya. Inilah nilai kebahagiaan yang saya tidak bisa katakan. Kenapa? Karena di hadapan saya begitu banyaknya ini jamaah yang hadir. Ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya. Yang tadi dikatakan ada Ibu Caleg Nurul Mustafa. Al-Akwan Habibi Muhammad Mustafa
lekok. Ibu biasa nu kitu? Entah. Atuh nu kumaha? Pandangan pertama awal aku berjumpa. Asik. Ayo goyang di bawah kieu mah. Hop hop. Itu si emak ini kecewaan. Ungekan masakan maka hartos maraosen sugan jaromblo orang di rumah. Ayah pemuda ayah mana pemuda jomblo pemuda bebeja kasih RT jeung ka RW atuh ame teh sok ngerakeun RT era ku RT wah jomblo Masya Allah. Hah? Oh, itu teh jomblo teh paling halus-halus nah itu teh. Mata kan ayah kelompok asep sedunia. Mata ayah jomblo sedunia. Kenapa kita hadir pada malam ini? Ibu kita hadir di tempat yang berbahagia ini, tempat yang Allah agungkan ini. Kenapa? Ibu harus bangga bahwa ibu dan bapak hadir di tempat yang Allah muliakan ini. Allah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak adalah yang terpilih di antara yang paling baik. Maka ibu berbahagialah, ibu meninggalkan balik tadi bapak-bapak, meninggalkan mangkani kerenang tim Indonesia main bari jeung eleh. Ibu tega meninggalkan segala sesuatu, rasa ngantuk dan rasa lelah karena ingin melihat laki-laki yang paling tercakap. Ya aing mah da kasep atuh. Betul aku ini. Pokoknya laki-laki yang ada di panggung ini yang paling cakep adalah saya. Bahwa kita hadir pada tempat ini, ibu datang ke sini, insya Allah ibu diampuni dosanya sama Allah. Bapak-bapak anu nyarande bari jeung pereum, insya Allah Allah mengampuni segala dosanya. Allah angkat derajatnya. Walaupun ibu tidak bisa berbicara, tidak bisa mengajarkan sholawat, insya Allah Allah ampuni dosa kita semuanya. Sok sanajan jika cara hafal ngaprak. Insya Allah pemuda yang hadir di tempat yang Allah muliakan anu jomblo, insya Allah balik dia menangkan parawan jomblo. Ada jomblo jeung jomblo. Allah. Kenapa? Karena ibu sudah berani meninggalkan suaminya yang ada di rumah, betul? Ibu ada suami yang ikut ke sini? Ada nggak? Ada yang suaminya nggak ikut ke sini? Ada. Cung. Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Pada malam ini kita memperingati Isra wal Mi'raj. Bagaimana Allah menunjukkan kegagahan, bagaimana Allah menunjukkan keagungan kepada kita semua. Pada malam itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke Sidratul Muntaha oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu 5 menit. Percaya tidak, Pak? Percaya tidak, Bu? Kenapa bisa kita percaya? Maka kalau kita tidak percaya, dosa. Bayangkan kurun waktu 5 menit Kanjeng Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil. Apal Masjidil Haram, Bu? Entah. Bapak apal Masjidil Haram? Apal. Di belah mana? Di Goha.
Bayangkan oleh kita kurun waktu 5 menit beliau bisa berangkat bertemu dengan Allah dan kembali kepada ke dunia. Kurun waktu berapa menit bayangkan. Maka ketika beliau mengatakan bahwa beliau telah berangkat ke langit bertemu dengan Allah, semua orang tidak ada yang percaya. Hanyalah siapa yang percaya? Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, apa sih hasil jerih payah baginda Rasul? Apa sih yang didapatkan oleh baginda Rasul? Mendapatkan salah satu oleh-olehnya itu sholat. Osok sholat na ibu? Jarang. Bapak osok? Jarang. Ibu cirinya umat Islam adalah orang yang melaksanakan sholat. Balikan, cirina Islam teh sholat. Cirina Islam teh sholat. Lelaki cirina Islam teh sholat Jumat. Abdi tidak syuudzon, abdi husnudon bahwa orang yang hadir di tempat majlis ini semuanya orangnya datang yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Amin. Betul. Ibu jamaah rahimakumullah. Maka konteks disinilah saya ingin mengajak kepada ibu bapak hadirin yang Allah muliakan. Kita mengingat bahwa amal ini yang akan membawa arus kematian sebelum kita mati. Maka marilah kita bersama-sama mencari amal yang akan kita bawa kelak di yaumil kiamah. Apa amalan itu yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk meraih kebahagiaan di dunia wal akhir? Kebahagiaan apakah itu terletak dari harta? Apakah kebahagiaan itu terletak dari tahta, jabatan, RT? Jikalau seandainya sekarang terletak kebahagiaan itu ayat dina naun harta lamun eta kebahagiaan tertanam hanya terletak di harta dunia, kasihan bagi orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Betul? Kabayang lamun seg ayeuna ibu bapak sadayana lamun eta kebahagiaan terletak dina hate cemimin. Sok lamun ayeuna bayangkeun lamun seg eta kebahagiaan teh aya dina hate, bayangkeun ceeha anu hirup ka balangsak sangsara isuk tuang urang kadang sore ge henteu. Eta kehilakanan dalam kasih kayak mau nyawer mungkin ada yo karek gaji sejondaan cicing tiris sarua aing ngetiris itu nah hot gitu tapi ada sih. Kenapa kalau terletak dari harta itu sebagai jabatan, bagaimana kedudukan RT? Maka wajar RT senantiasa dicaci, dimaki, bukannya disanjung. Kalau seandainya terletak di jabatan, tahta dan kedudukan, lantas di mana kedudukan kebahagiaan itu? Maka yang dinamakan kebahagiaan itu adalah terletak di dalam terletak di dalam hati. Maka kita cinta pun terhadap suami lahirnya dari hati. Betul? Cek ibu teh begitu keur bobogohan ya. Jika tadi uing bisa mapai jalan satapak ngajuk-juk ka kampung doa sanajan bari ramis pis teu paduli ka jenteuing. Sok sanajan sineng Google mawa kuring disasarkeun tapi kanya anak Gusti
nepi oge ka tujuan sabab aya nu dipilari berkana Gusti nu suci. Keprok ha. Udah aing teh Japati di tadi hayo we dikeprokan. Sudah di situ. Bayangkan ibu bapak semuanya kalau terletak di dalam harta. Ibu sekarang bisa duduk, bapak bisa duduk di majelis ilmu yang Allah muliakan. Lihat dan tengok tetangga kita, saudara kita, bagaimana malam ini ingin menghadiri Isra dan Mi'raj, ingin duduk bersimpu di hadapan Allah. Tetangga kita pada saat ini merasakan bagaimana rasanya sakit betul. Haduk sokol hayang datang ka dieu sedangkan kanyeri dirasa dina waruga betul. Aya dulur orang tetangga orang aya di rumah sah gara-gara eta teh naon teu bisa hit, gara-gara teu bisa hit tah eta badak lamun terletak di dalam harta betul. Ayeuna bapak-bapak daek sabulan gajinya 10 juta daek dek boga bisu sawa eta sabulan daek demong berarti bukan terletak di dalam harta. Di mana tersimpannya? Di dalam hati. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dia adalah seorang Islam, dia menyadari bahwa dirinya adalah seorang Muslim, bahwa dirinya mengakui seorang mukmin. Kenapa? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah bagian dari mi'rajnya orang-orang mukmin. Jadi tawis kenyataannya, mi'rajnya orang mukmin itu orang yang senantiasa melaksanakan salat yang 5 waktu. Da kumaha atuh salatnya gelang beton tapi leuheung kita masih daek oge. Daripada kan utara daek jadi ari anu tara salat manaon domba, nu tara salat teh sapi. Jadi lamun anu tara salat teh hari itu piraku salah kieu disebutkeun sapi. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa oleh-oleh hakikatnya dari Isra Mi'raj itu adalah sholat. Ayeuna dek ngomongkeun sholat, dek kumaha sholat getara. Pagawean isuk kepikeun ka magrib, hanya pagawean ngan ukur. Betul? Dia itu orang yang paling tersabar di dunia. Orang yang suka mancing itu adalah orang yang sabar di dunia. Betul tidak? Apa? Nggak jajan? Lain saja. Dia itu orang sabar. Tidak ada yang paling tersabar di dunia adalah orang yang suka mancing. Kenapa? Dia nungguan eta umpana disangkut pulau. Matanya dua nana mencrong karena kukumul. Diberi hujan dordar gelap, ibu bapak hadirin. Coba kita bayangkan orang yang mancing saking sabarku sabarna mual ayah mengejar tidak bakalangan tidak makan sabar. Jedar hujan dordar gelap. Nyingkah henteu. Ini henteu. Ngajedog henteu. Ngajedog. Sabar. Cokor naik karena itu jongkok. Aing atuh. Cocok dengan ho. Betul. Panas. No komen. Kapanasan nancep. Tatapan mata begitu dahsyatnya kepada eta kukumul. Allah mujago kulaufna.
sakumaha jagona ulah mah daek nunggulan duka dua jelema eueuh nu jago sakumaha jago-jagona hayang modal di tengah jalan cing sok Pak betul jelema mata kupang jago-jago mata hayu urang milari amal pikeun sampereun urang jaga yaumil kiamah sampereun urang sadaya sateu acan Israil datang menjemput kita tukang mancing aduh sabar nu sabeula na ngait keprok barudak kan gitu well rungkat siti aing ya ampun itu kan TikTok kayak hukul inilah Pak ayeuna urang hayo miraj hayo Isra Miraj ai laku lampa urang malah diduk sedangkan Isra Miraj adalah bulannya bulan tobat dah kumaha ieu mah teu kaop tetangga meuli cangcut meuli naon ngaran teh Mas oh mani haral kudu diuring mah di itu lomba si Mas carogena cenah cetuti tos basona Jaing itu mah tukang bakso mah ye Jaing aya kene basona Saeb pemajikan anu sok sasalaman kara pantes rumah tanggana dekucut pantes dina rumah tanggana hartana jauh ku sabab tara daek kadoakeun nu jadi salah eta teh awewe bagian nara aduh siap awas Bu calik Pak bisi can pernah nyarekan pamajikan ku aing dicarekan aing keleng abela ibu sadoclo-doclona sagelona lelaki darajat nak mulia nak masih kena leuwih alus tibatan euceuk iya betul pengen tahu karena laki-laki itu adalah kuroi masuk laki-laki itu adalah kami yang jelas diangkat derajatnya oleh Allah tetapi kenapa ketika seorang suami mengatakan intonasi nadana dina A na ari CEH intonasi dina C salaki mah ngomong dia mana dina A ibu mana disebut orang pas burung nah non sih belum lah beri kolot-kolot emang betul bapak teh mani juga budak bolon wae mani ngomong wae si Dani mana tuh aing mah dibedenya hawa teh malah kakieu ibu urang kieu mah kan ibu aing ke caroge sok nyebutan naon urang dieu bebek aing teu percaya banget sepuh cicing ibu nanya ku bapak-bapak aing di jero sepuh aing caroge lah sok nyebut bebek hah? Iya astagfirullahaladzim lebih katega kasalaki nyebut iya lain cek kabayang ajangan kita kabayang bapak nggak hidungnya nggak geruan kasalaki iya kan dia heula iya deung nanya ka didinya iya kalau dia heula iya dek kita
benerkeun itu gede atuh geunaheun ieu ojek si pamajikanna teh cek si sakina teh nah aya kunaon hari ieu nah hari ieu teh kugurukan wae ieu jika ngomong pagawean deui ieu cek malaikat rezeki sama wae ka mau rezeki teh lain anu sakit ieu aing malah beuki ngacampur beuki puting teh heueuh nah ieu teh ngablek kok hideung heueuh sorry lah ya aku tuh 9 wajar kamu dunia abi jauh Gusti wajar harta abi tebih di salira Gusti wajar abi ngampi Gusti da abi tebih jeung salira apaan tuh matak wajar kamu salira teu mencinta ka abi da abi na tebih ka salira betul lamun aya harimau kurang wajib ditebih lamun aya anjing galak wajib kurang dijauh lamun Allah bilang kurang nu mikanya anu mikana dan nu mikaeman dan dijauhan Babi ayya la rabbikum atukadziban nikmat apa yang kau dustakan ingat kita akan kembali ke hadirat Allah ajaluhum kullu nafsin dha'iqatul maut setiap insan manusia yang bernyawa manusia, sato, hewan, apapun yang Allah ciptakan yang bernyawa itu akan kembali kepada Allah. Lantas bagaimana ketika kita akan kembali kepada Allah? Apa yang akan dipertontonkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jeung tatangga jebras-jebres, jeung tatangga teu kaopan, bibir lain dipake naon? Dipake ibadah. Tapi malah sabaliknya bibir dipakai punyan penyon ke tetangga asyik ngabuk gimana nya boga duit da orang mah teu percaya da sakitnya ngajak oh sapi penting yo nek asli setan da urang teh sabanana ayo asyik bibir ini yang akan menjadi pertanggungjawaban dan bibir inilah yang akan kerap nanti di yaumil kiamah berhadapan dengan Allah ketika dibuka Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi jika kembali penambah-tambahkan gara-gara MK betul gara-gara MK kan pasnya udah udah kene deh jeung saha Kangjeng Nabi Muhammad diangkat seberapa tahun yuswana 25 tahun anjing dewa ya. Biarkan pemuda punya kahayang biarkan pemuda punya keinginan kata aing kehayang uruskan pilpres iya oke urusan eta mah belakangan ya urusan presiden mah nomor 2 tong pikiran urang galaksi saja
kita fokus apa yang akan kita bawa di hadapan Allah. Tidak, itu si Wahid foto. Makanya apa? Ini buah hakikat dari Ridho dan Ikhlas. Rela dzikrillahi tatma'innul qulub, hati kita senantiasa dekat dengan Allah. Kenapa? Tangan kita akan menjadi saksi hidup, kaki kita akan dipakai saksi hidup, telinga kita, mata kita, hidung kita, lainnya mata dipakai ningali bool awewe. Geuleuh aing ada. Tuh kau ningali bool teh. Naon bool teh? Eta. Tuh kau ningali bujur. Dosa eta teh. Ade, matak abdi mah taradaek ngiceup. Dua kali ada dosa tuh. Matak udah ditinggali dosa. Udah ditinggali. Betul nggak? Betul Pak. Kenapa? Kita harus memuji keagungan Subhanallah. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi ciptaan salira wakat mani montok. Di wajeng hati atuh. Matak abdi mah Pak bener. Lamun aya ngalangkung awewe. Ya. Ngagitak aing mah. Da sok deuleu atuh eta teh lamun sok cangcut teh hok katingali deui. Muni atoh pae eta teh lamun ditingali ku lalaki teh. Ini berkersari. Lejing. Ta eta lejing. Hah? Deui kan awewe. Matak awewe mah gampang masuk ke surga, gampang menang berkah, gampang menang pahala, gampang menang siksaan. Hayang katangah ku batur meuli legi. Bujur katingali hameh nyetak. Eueuh saha eta teh sia teh emeh? Naha atuh dibawa keluar sia teh emeh? Kalau mau pakai legging di rumah, Di luar tutupan. di luar tutupan. Ieu mau keluar pakai legging. Oh harapun ajengan deui rek pangaosan rutina. Pugu atuh ajengan teh. Melotot wae. Walohok we baju hok cai ajengan. Da ajengan teh rek ngomong. Lebang. Tadi kau. Lebang. Jika luput teh geringan paho, mani atoh, Pakai apa wae? susu, geuleuh aing. Ingkeun awewe, bae kita sok, teruskeun. Sok palalaki legging, susuna we katingali, sok teruskeun. Lebar mumpung barakal da kene. Jaga harga diri kita. Maka ketika Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan istrinya, dia menjadi pamit lemah lembut. Kamu ditinggalkan ke salah. Ya mah kumaha salaki di rumah tong. Aya urang ieu kitu. Deuk naon atuh? Iya, saya ningali sa. Cicing we di imah. Paling aja uje oke naon? Almarhum teh naon? Bidadari surga? Apa laguna Bidadari surga? Naon cing? Aya kan urang mah. Kumaha awalan teh? Pinuh eta na. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan amanah pun jaganya. Hatimu tempat berlindungku, dijadikan engkau istriku.
mulai balik ke dia lobakeun salaman kanu jadi salah. Ibu Aisyah salaman ke salaki setahun sekali. Ade lanjutkan. Pokoknya mulai di ayeuna ibu anu taradaek sasalaman ke salaki lanjutkan. Well. Jadi mulai di ayeuna anu taradaek sasalaman ke salaki das salah. Ya salaki dek angkat teh gancang kokot lah salaki teh dirawel. Lain ngalawel teh kana eta nawel. Naon? Kana kanjutna. Si Ojo meni tokmol di kanjut. Baik kita enggak ada ai kanjut mah eueuh bahasa lemesna eueuh. So, dan aya kanjut kang lemesna. Dalam kanjut aya lemesna dihaplas. Kuat kali sayap. So, dah ada so. Lamun awewe enak, lamun lalaki sieun ku awewe disebut. Lamun awewe lalaki sieun ku lalaki ku awewe eta teh kanjutna disimpen dina. Lamun lalaki loba ulin tengah penting resep ka awewe batur disebutna eta Cigar. nah da ulah mesna ya jeung aya deui tadi mah aneh Pak abdi tadi teh siang teh ngausulan gitu di dalagan tah anu ieu teh apa telepon dari timah lain teh karena dia pipis oh pipis cek si menteri teh lapis teh lapis kalau udah gitu kakek disebut kakek pipis pipis kurang gitu ya makanya ibu usahakan ketika suami akan berangkat rawel ulah jangan cara kebobohan pak heula sayang ibuku tanpa bagaikan air tanpa pokoknya hidupku tanpa kehadiranmu hampa sayang ketika rembulan di pertengahan malam wajahmu bagikan rembulan yang begitu indah. Oh kan bobogohan udah gitu kasalaki teh cuk salaki teh sayang engkau itu adalah pujaan hatiku pokoknya hidup kau tanpamu aku ingin mati kalau engkau tidak percaya belalah dadaku aku tuh merindukanmu siang dan malam hari bukti akan baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri kesannya kesepian tiada tempat untuk mencurahkan rasa rindu oh serta kasih sayang barulah satu bulan diriku ditinggalkan ku sudah tak tahan dirundung kesunyian ya Allah ya Tuhan hindari godaan setan dijawab cek pemajikan ada nugas pae
baru sekarang oh aku rasakan, belum aku mati engkau sudah berani nikah. Apalagi sekarang diriku telah mulai, dirimu malah semakin meninggalkan diriku. Sungguh terlalu engkau pada diriku. Kepentingan dia terlalu. Aing melobakan lagu segala asup. Kenapa? Karena wanita itu adalah diidaman seorang laki. Wanita itu adalah istri yang paling soleh. Maka ketika suami berangkat gancang rawel panangan anak, ia bukti tidak menang makanan. Akibat tidak naon. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah tina perbuatan keji dan tah anu salat ieu teh naon? Micenan pagawean kokotor anu hate dina hate nya karuk goreng pak. Jika ece sok kamu lain ti ayeuna rawel panangan salaki. Olak hari ibu lamun suntangan ke salaki ka mana? Setara bener. Ya Allah ya Rabbi. Mata kula nyalakeun salaki segeucok. Lamun hese dunya tong ngalakeun salaki nah babana. Yo dengekeun batur mah bisa meuli anu nah ari bapak. Mani teu kabeli-beli acan. Darah suntangan. Atuh naon? Nya atuh. Naon sababna da urang jauh jeung Allah. Eta teh pagawean saha? Siti ai pagawean saha? Siti Khadi pagawean saha eta teh Kanjeng Roh. Lamun ayeuna salaki taradae kasongkeun kokotna urang anu hidang. Ieu mah sarwana salakina sarwana deui. Itu ieu. Tahbi. Sok gajah dia tina miraj je. Hasil oleh-olehna ye. Nya. Gajah tidinya rawel. Pananganana. Antal ieu di kana bibir. Abah di dulu tinggal si aya Cintaku hanyalah untukmu sayang. Engkau adalah Arjunaku. Engkau adalah segala-galanya bagi mama. Pak, semoga mama papa perjalanan disehatkan di perjalanannya, diselamatkan di perjalanannya. Kosong itu adek terus si Dana lanjutkan semasa masih kene neraka terbuka. Itu malaikat keur mencong Yang diu. Ucup si mah teh paduli da mah teh gabeun salaki. Oe. iya namanya. Eta salaki begitu pamajikan ngomong geus jejer lihat ali dan ceurik eta teh sanajan naon nyoren bacul doran doran teh dikadiekeun da kokon salaki teh jual ngaragamang eta teh kana hulu. Kana masaka eta teh da ngajeri eta teh salaki kana kawasa. Gusti cacak pemajikan aing di bawah hirup balangsa Gusti. Dadah teuing Gusti nyebut pojok lamun teh sepuh kami teu diresikoan Gusti. Teu ridho batin
salira Gusti pikeun nyobadanan kewajiban abdi anu jadi salah hati kan jadi pamajikanana Si Denny. pikeun nyobadanan ieu abdi keur jadi pamajikan jeung budak-budak abdi Gusti deudeuh Gusti abinya atur ngajeulkeun janten garwa abdi angkatkeun darajatna ku pojok Gusti salaki teh ngoceak dengek anu kawasa munajat kuntang tulung ka Allah sangkan naon sangkan pamajikanana dibere kaberkahan hirupna kalaya diasupkeun kana surgana Allah hanya istri salehah perhiasan itu suami akan teriak kepada Allah Bu. Kumajak malaikat Jibril Gusti dari doa ningali umat Muhammad kocak dengek Gusti pasikeun rizkina ke umat Muhammad salatna getol ibadahna getol hawatos Gusti umat Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam saraya assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habibullah Abu Sadaya kumpul mariuk penuh karunia kumasa Abi Sadaya umat salira para penuh dosa jeung dosa ka salira Gusti yakin Abi Sadaya anu baris janten suluhna dari neraka salira Gusti berkatkeun Abi Sadaya ku saleh-saleh salira Gusti assalamualaikum ya Habibullah assalamualaikum ya Nabi Allah anta samsun
suaminya berangkat, tatapan seorang istri begitu dahsyatnya melihat suaminya berangkat. Ketika suami berangkat, istrinya mengatakan, bibirnya keluar dari lisannya, wahai ya Rob, tolong selamatkanlah suamiku tercinta ya Rob, karena hanya dialah kasih sayangku, karena hanya dialah dambaan hidupku, karena dialah hamba bisa saat ini merasakan nikmatnya di dalam ibadah kepadamu, karena pimpinannya dialah, karena dengan kasih sayangnya dialah ya Rob. Salaki begitu angkat, tatapan malaikat begitu dahsyatnya melihat etas umatnya Kanjeng Rasul. Tek, ira udah balik. Cek salaki nate bari mapah Balik balik. ngareret kamu jadi garwa Balik na. seneng deh. Garwana masih ngajejentul ningali salakina dekindit. Dia kembali mukanya di kebelakangan melihat kepada istrinya sambil melambaikan tangan. Istriku, engkau adalah bidadari hidup ya Rob. Leos dina tikungan mulai teka tingali. Kamana salaki? Dek angkat damel. Pamajikan kamana lupatna? Salaki ke sini gancang asup ka imah, lain asup ka tetangga batur. Iya mah kumaha salaki ini teh leos ka tetangga batur. Ngagosip. Pura-pura awal masih siaran. Kalah kutu. Kalau ada eta tina kutu heula. Nya, da beda tuh beungeusna. Nya. Bari jeung nyiaran teh heuh. Lain eta mah eueuh. Bari jeung dikitu-kitu teh heuh. Oco eta si etanya. Oh, cek si Haji Tata kamalikeun haji teh ya. Mulai teh sadar. Kenapa? Yuwaswisu fi sudurinas. Setan masuk ke mana? Karena hati urang. Anu tadina urang lain dek ngobrolkeun nu akhirna gara-gara tetangga urang babaturan urang ngomongkeun batur nu akhirna cek setan. Hehe, sia miluan. Miluan, bro. Ya. Naon sababna akibat urang geus heol karena naon? Karena amanah teu jadi salah. Tah, salah ini gancang ka mana? Kalebet Bu. Ka mana geus di bumi? Nomolo we pagawean teh. Gusti. Bus ka mana kacai? Abdas. Geus beres abdas, gancang amparkeun sajadah. Dina Abi. Gusti lamukot ku dosa nyanggakeun sadaya daya deui pamuntangan daya deui mung Gusti Pangeran abdi Pangeran anu sajati kesruk dadas ketar munajat kalau kawasan Rob abdi rumaos bolongkotan hirup abdi timasin ketika maghrib dosa jeung dosa nu dipilampah rumasa abdi begitu hudang abdi lain gerak gancang kacai tapi abdi garang ngelalakan gancang karena nyope HP. Gusti abdi rumasa gugah lain karena gancang nean cai pikeun abdas tapi justru sebaliknya abdi malah gancang adaluh mata pertama kali anu diraih bukan kebahagiaan orang hakiki saestuna tapi nu diraih pertama adalah salaki begitu udah gancang horeja ingat kana naon karena tidak bisa kayak SMS isi manehna betul mataku jujur Pak abdi mah pengases anu ulam ka abdi can aya anu kantos dongkap karorompok kenapa
saya paling benci kalau sudah urusan dengan materi. Banyak yang datang ke saya itu ada bertanya, Pak Kiai, mau tanya berapa administrasinya? Betul? Ibu lamun tanya, oh iya mereka nanya, ke orang dia kan orang gua lamun yang aina minta kau tukang dangdut, tak abdi gaduh grup dangdut. Bener bu, abdi gaduh grup dangdut Baraya Asiriki. Bukan grup dangdut. Ibu hayang grup dangdut ayah di Simkuring mah. Hayang kosidahan ayah. Hayang gambusan ayah. Tah ayah juga mengkara dia karatut ayah itu cara melongkul bu itu. Santri we teh jomblo unggul. Abi duda. Duda deui. Ya. Itu jomblo unggul itu bu. Nah itu kan jadi unggul itu ku awewe itu. Promosi Pak Boy. Heeh. Kasihan tak salah ini gancang nyuuku. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Gusti Pangeran Gusti anu sembahun abdi. Mugia pun lanjut menuju kiar kasar. Mugia sing salamet anjina, sing paparingan kesehatan. Mosok itu. Hade lanjutkan. Kumaha barudak? Kacau orang goha. Beuki puting beuki edan. Nu ngajina beuki gelo. Well. Ini hakikat dari miras ini bu. Kenapa? Karena kita tarang orang sering kabasihan caiwu. Tengah kabasihan tiap buka tengah pe. Orang dia osok, buka tengah ini osok. Oh hebat tuh aja kan. Kenapa jadi mas? Sering gak buka tengah wong nih. Hah? Ada ki? Astagfirullah, poro aing disebutkeun kieu jempol. Jadi aja lamun buka peuting teh eta mah kadon ki. Allahu Akbar. Jeung eta ki na teh jeung. Aja kata teh. Eta sorangan on. Cai. Oke, ibu apa gitu? Kamu anu beunghar? Kamu anu ieu ka susah. Jadi udang tengah peuting teh lain dong. Tapi ngadol ki. Edan. Salaki teh peureum keneh, keun bae tong dihudangkeun. Mun salaki urang, ieu urang teh dek ibadah, salaki molor, antap lain digeuingkeun cicing. Cicing lalaki mata lalaki mah hade-hade. Lamun salaki karada tahajud tengahna. Lain hal aja. Lamun aja buka tengah peuting dek tahajud salaki masih buka tong dibuagu ha. Oh bari jeung cokor. Heuh aing mah salaki tadi jiga nolong. Ya. Aya nu kusungku aya. Aya kene di dia. Astagfirullahaladzim. Oh kusungku di kitu teh naon. Udang. Ya barang teh. Kumaha teh? Hayang geus kongkorongok siapa sih kena molor. Aing teh sabenerna hanjakal kawin ka sia teh. Aya nu kitu? Aya. Allah Rabbi. Urang teh sabenerna mah yeuh geus teu hayang kira bijeng kana teh. Dengekeun. Urang teh sabenerna hanjakal. Jengkel teh.
Da urang teh sabarana mah teu bogo-bogo teh geus teh. Sebenarnya mah urang teh yang ngeusan, kan urang teh kapaksa ku budak. Alasan budak. Lamun bener hayang balik di salaki hempe. Lanjutkan. Begitu beres, salaki masih kuno. Entong anteng gajah begitu ampalkeun saja dah munajat ka Allah. Rabbi sok ibu hoyong seueur rezekina ibu kusin kuring rek ijajahkeun bapak sadayana. Siap bu? Ya. Ame salaki peureum salaki usaha ibu wiridan aing balik di dia kudu aya oleh-oleh ke dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuturkeun. Di bawah ngaji bener teh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Rabb. Ya Hayyu. Ya Qayyum. Ya Dzal Jalal wal Ikram. As'aluka bi asmaikal a'dzam antar zuqani rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi birahmatika ya arhamar rahimin. Apal deh. Iya. Apal. Barho. Abi oge eta teh dikuasaan lah. Apalagi yang akan bae aja. Ulihan. Apalkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatkeun. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Hayyu. Ya Qayyum. Ya Hayyu. Ya Qayyum. Ya Hayyu. Ya Qayyum. Ya Dzal Jalal wal Ikram. As'aluka bi asmaika a'dzam antar zuqani rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi birahmatika ya arhamar rahimin. Apa? Coba dua kali panjang. Abi sejak nyanggakeun. Abdi sejak Nampi blekok. Nyanggakeun mugia manfaat kanggo Bapak Ibu sadaya. Amin. Tah eta teh naon ibu nalika urang sumujud pasrah kanu kawasa tidinya urang sadaya diangkat ku Allah. jing cek kiri kanan kenal. Beres tidinya ngadoa kanu kawasa. Ilahi las ulil birma wa
pasrah sumerah diri. Sabab naon urang sadar yakin yen urang teh bagian tina suluhna seuleuh neraka. Naon margina da urang mah geus rumasa kana diri yen hirup urang teh lamokot kudu lamokot kudu Lanjutnya hitam. maka geus sadar urang kanu kawasa di masjid ketika maghrib bolo kota kudosa yakin urang sadaya teh bagian seuleuh neraka ngan yakin urang sadaya naon margina da Allah mah Ghafurur Rahim, da Allah mah nu mika welas jeung mika asih ka hambana, da Allah mah mika deudeuh mika heman ka makhlukna. Sok sanajan kana tara ibadah jeung kana sok ibadah Allah mah nyaahan ka anjeun. Leres Allah mah teu boleh adil. Da kanu salat anggar dirizki, kanu tara salat anggar dirizki. Aya Allah mah beda-beda. Atuh lamun kitu mah Pak Haji ngeunah anu tara salat atuh anu kitu mah geus moal salat abdi oge. Sarua gelona. Ya. Maka lamun urang deuk ibadah, ayeuna urang deuk salat, ya. Tinggalkeun sagala rupa perkara anu jadi banggalu hate. Ieu mah kumaha atuh da urang mah salat teh digadekeun jeung harta. Da urang mah salat teh hayang menang dunia, betul? Kita ingin melaksanakan sholat hajat karena kita punya keinginan. Tah jadi sholat teh lain karena har. Berarti lamun ayeuna Allah nyiptakeun surga, lamun Allah teh nyiptakeun surga, berarti urang ge moal sholat. Ya. Jadi deuk sholat teh urang teh tong ngarep-ngarep naon? Pahala. Sugawe beunghar, deuk sholat tadi ijabah doana. Ulah digadekeun. Ya. Tah ieu teh ari cai barang halal barang haram. Halal. Barang halal. Lamun ieu dieueut haram halal. Halal. Lain haus eta. Lain ieu teh keur nontokeun. Ieu cai teh halal teh. Berarti lamun di mana geus kateureuy, berarti ieu cai geus teu puguh hitunganna. Geus antapkeun naon salahna da ieu teh cai halal. Mata ketika urang geus deuk Allahu Akbar. Halal teh urang teh ceprot teh jeung salat. Nyebutkeun urang naon nyebutkeun naon teh? Usolli faradul maghribi eta teh lamun geus berarti takbiratul ihram Allahu Akbar geus pamikiranna naon ieu mah kumaha da geus takbiratul ihram teh brai sagala rupa partinya kayak begitu Allahu Akbar ini wajah tuh minal bos begitu ini wajah tuh ya Rob ini wajahku wajah menghadapmu nges pan kitu dina judulna leres begitu takbiratul ihram Allahu Akbar ini wajah ya Gusti wajahku wajah yang anu kasalira gamparan nges pijeun anu kitu patut teh geus beres kitu ini wajah tuh wajah lillahi fatarus samawati wal ard anu nyiptakeun langit jeung bumi katut saeusina Gusti nyangkakeun sagala rupana hop beres tu salat boga kapusing ngomong jeung saha Allah boga hutang ngomong ka saha ka Allah ieu mah hayu we ka Bang Emok deui ka Bang Emok deui pingal deui
Aku akan bayar tepat waktu. Dan jikalau teman saya yang tidak membayar, maka aku akan bersama-sama bertanggung renteng-renteng macam mababul ledak. Mana yang Betul? si Duri ente? Maka ketika kita sudah takbiratul ihram, beres ku salatnya. Wa in ta'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi beres. Naon syukur nikmat dibere urang nepi ka ayeuna bisa mencrong ningali beungeut si Haji Tata ge kan. Betul? Anugerah ibu teh bisa neuteub Haji Tata nu sakieu kasetna. Saha anu mencerong ajengan, saha anu mencerong kiai, saha anu mencerong ulama, saha anu mencerong ustad, maka menang barokah. Mata ustad nu di ieu nu satempat muliakeun. Amin. Oh, sok perhatikeun ustad di dieu sok. Hei, warga masyarakat gua. Ayeuna ibu ngulam Haji Tata mah mahal. Oh, dah si Kukut teh, si Kukut ada teman. Kayak gitu? Gelo eta teh. Oh, dah ajung temeuna asuh. Tuh. Teu rame. Mas, ngandone teh si Ohang atuh. Si Sule. Ai hayang rame mah. Upin-ipin atuh. Kageuleuh teh inget teh. Beda teu rame. Tanah golek. Aya yang rame mah untung aya di bawah golek di mobil. Kageuleuh atuh ka ustad teh. Wah, ka ustad nu jauh. Watas kusut tangan ge kok ustad teh. Diulang balik goblok. Ya lo aing dah. Aing teh hayang dikitu-kitu. Muliakeun ustad nu setempat. Da harga modal mah moal si Haji Tata tika ka dieu. Cicing ustad bae dieu kareka di dieu. Atuh, paribasa ka ustad teh ikhlas jeung ikhlas. Cukup ku ikhlas. Taat hampura nyurkeun kaidoan mana. Itu pun bojo. Patuanganana nyeri nyurkeun doana. Teu we si ikhlas. Ka ustad tah. Tempo gering datang ka ustad nyurkeun cai. Angger pangabutuh mah kasaha? Kasaha? Sing tari. Kasaha? Mata palire ustad. Bisi dapurna can ngebul, tingali can nyanu pemajikanana. Ustad mah heueuh. Ridho lillahi ta'ala jiga aing geulilah. Tingali mah pemajikanana, budakna. Lamun hayang diangkat darajatna, urang ku Allah. Da anggar begitu maut mah heuh, kusaha cik. Ustad jual birangku, dek tahlilan ku tukang. Ya ada Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ya. Betul. Ajaji. Ala ajaji. Ajaji. Ala ajaji. Beda boleh tukang kerangnya. Percaya? Allah. Ustaz teh yang nuliakeun bu. Aing. Nu setempat tong kieu patut mah tong aya di dama-dama.
nusan tempat palebah maut kusaha cing ku ustad sholat tanah ke masjid ho baik palebah sholat ayam bener palebah pae ayam pangharuk nah ayam gitu Hello. so ay ke masjid hese sholat pang tukangna ay geus maot ayam pangharuk Ustaz apa kaya sholat kanan jangan main pelan-pelan. tara sholat kalau tara apa ngancing atuh hargaan Ustaz Balik Syahid. kan lain maksudnya harga itu teh harga oh ayah bang ceramah ayah di harga itu ceramah ayah ayah lu sok di DP mana buku dah motor di DP-an kata saya nggak ayah kata kamu bisa ke ayah anu dongkap mohon ke 12 pak lagi abi mah geus bosen bu kata harita ke di paseng di Garut teh murid begitu Tamarang halo assalamualaikum nah teh cakan sangat kan orang teh Ini dan minum Celes oh les pulang besok satu nih. Masih bisa bang. waduh cuk simpuling teh Pangersa hampura dek tumaros ke sabaraha Pemi ulam syariakat leles Ini perek. nanti teh warga jamaah direles ke syariah gamparan Ustaz Sekarang ini beres setian. Jam 1. cuk singkuri detik balat Udah di komadahan. mangga Udah. Ini Ayo sabaraha pangersa naona sabaraha teh eta administrasi apang cek singkuri naon eta teh sumuhun anu sanes besok aya eta teh geuningan kira sabaraha pangos cek singkuri teh di luar. nah wing harga sabaraha emangnya gua macam laki-laki apa well cek simpurin nggak masalahnya kia Pak Ustadz Habib teh udah kata kita masih katakan ke panitia sabarana cek simpurin nah cis ayo dihargakan ingkah Pak Ustadz hampura apa itu anu teh udah kena gaduh bakal keceritakan bejakeun uing moal daek atuh Pak Ustadz kumaha apa itu teh wargakeun ke hayang salira da kamari ge cenah resepeun kedah sabaraha bayar alamun ku aku Alamun siapa? ingkah sia rada jedog cek simkuring aing eureun di TV wate gara-gara aing urusan jeung materi Biar kira nih. jujur Pak Balik mah kapal sih bagus. gara-gara naon gara-gara ngawani-wani Lapar dahar seti. masalah Tidak warang Nah, anu kaduana naon wing jauh aja lapar daharnya si tadi nggak bisa tahlil itu bisa sebab no capek datang dura muallah betul balik wae badak si kuring mah pangpupungna lamun aya anu nanyakeun sabaraha ulam pangersa teu aya naon sababna mau ngajual belikeun ayat-ayat Allah doraka ngan leuwih doraka deui lamun anu ngondang teu boga
Tidak pikiran ngundang nake ho. Oh ngundang ini tuh balik ngundang nake. Balik ke mana nage. Nah haji jika kelanjut aing balik ke tuh. Tak iya jadi wihan deh. 2 jam bro. Lanjut. Lembur. Oh dari mana-mana lembur ngalembur teh berarti. Oh makanya dia nayaga can dibayar ya teh. Oh urut kopi deh dia teh. Ya betul. Tah muliakeun ustad setempat teh. Naon ieu teh hakikat dina buah rajab mika cinta mika deudeuh. Matak saen saha jalma anu mutuskeun tali silaturahim dipertanyakan keislamanana can sampurna Islamna. Pengen geus sia, ceu. Coba. Matak lamun jeung dulur jeung baraya jeung tetangga tong megatkeun tali silaturahim. Dan ciri cinta na urang ka Allah. Terus. Ta ibu ayeuna bapak sadayana deuk mika cinta ka pun anak Neng Nurul. 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 Kain salah gitu. Oh biasa tuh monyong atuh. Misare mami. Neng Nurul boga kahayang. Odong nyalon anggota dewan. Oh, wing mah pasaran bisa ngadoakeun we hungkul. Da lain pamajikan aing masalahna mah baru bisa dicolok. Oh. Mata colok naonna? Naon? Nomorna nomor sabaraha? 2. Nomor 4 kulipat ulah Dihak pokoknya nyolok pun anak insyaallah maslahat berkah bermartabat. Kuing ditambahan. Nyolok nomor 4 berkah maslahat bermartabat. Berkah berkah berkah. Itu tuh. Jadi konsep nang urang ibadah ka Gusti Allah teh sabab ieu parentah Gusti Allah. Bukan 2 kewajiban